Saya ke jawara di kaum ibu-ibu mah. Marjan bisa mau ibu-ibu berenang dana. Aduh, aing daripada pusing kieu mah ojek ah sekalian. Nyampeun main ke tempat ojek ah. Aing mantap tuh, sebenarnya obat kuat. Pada bete. Cet, siang geus meunang baraha, Cet, ngojek teh. Oh, loba bukan Ramadan aing mah. Geus menang ibi-ibi aing tukang limus, paling janturkeun bae. Tukang limus. Heeh, menang loba aing bae nama. Baraha loba teh. Pengacara dan sampai pepe bae dibawa. Arek demo sugan. Boleh yang penting aing usaha rek demo sudah marana dulu. Demo berarti di PKL gua itu. Ampun ngalaga sih, Cet. Geus menang baraha. Aing menang ibi-ibi Pak Heno. Jablay. Nah, maksud siawi. Jablay. Balak wae jablay. Kata aing jablay mah. Main Kang Dana ayeuna jangan apa repot jablay. Eta. Hayang atuh aing hayang. Sia seruan hayang-hayang. Ya macet sok sok oi ongko. Pak aing ge normal mun ka awewe mah. Ah, sia. Ya Allah. Tuh. Kang Ope. Wih. Kamu tenang tuh. Kang, Kang Ope, empuk kenal. Naonnya? Bel sugan Kang Ope Kang, nyebut atuh istighfar. Upload semua. Kau dengerin yo. Aing kemikiran. Kumaha bisa? Iya, tahu. Kan pernah sare begadang terus tanpa apa liwar kok. Aduh, aing nyinan urusana ieu lauk jeung warkopnya dan. Mungkin Maaf Kang, naon urusana lauk jeung warkop. Hei, Tuh mikir siapa? Naon makin nanya kos gitu? muhun Kang. Kan ai lauk makan sato, ai warkop makan warung Kang. Bener siapa? Bener otakna teu maju ya. Yo dengekeun yo, Dana. Muhun. Dengekeun pancet. Has. Lawik. Lauk henteu sare. Muhun. Jelema henteu sare. Lamun Iya. maneh begadang butuh naon? Butuh kopi. Bener. Butuh naon, Cet? kopi atuh. Ya, dengekeun nya. Lamun urang arek meuli rokok, butuh naon? Butuh kopi. Mun arek ngarokok butuh naon? Butuh korek nah. Warkop koplok. Muhun. Warkop pas meulina ti warkop. Iya lauk. Jangan pernah sare. Tapi bisa tanpa warkop. Ayo coba pikir-pikir. Ya, ceklan. Dan Awik. Empot tah. Nah, pikir-pikir tah, pikir-pikir. Oi, kunyuk si aku nailon riar. Oh, kenya. aing geus kai protis aing. Ampun ya Kang Ope. Ayo wae. Rusing aing mah ekonomi keur sulit kieu teh keur lemah ekonomi teh. Tibang hayang ngopi ge aing teh bisa. Arek ngahutang di terminal aing mah. Geus bandeg hutang. Ka warung si Gombel wae aing ah.
si Gomela euy. Bel, Yang lainnya sia ka dieu teh nyawa sia ke hutang doang ka aing lah aing patok balik molor ya. Ah sia ngarugikeun weh, hutang wae. aing can ngomong sakecap-kecap, acan geus muru dulu ngomong teh. Mereket. Laporkeun ku aing ka bos aing teh dibeliin batang kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mailur. Barang siapa ada yang mau berminat foto-foto atau gambarnya mau dipasang di dinding, kami menyediakan wall decor dengan harga yang murah, insya Allah puas. Barangkali ada gambar-gambar bersejarah bisa diabadikan di tembok-tembok rumah kita. Sok mangga nu bade mesen dicatat nomorna dipesen, moal nyesel pokoknya nama dijamin puas. Sakitu ti abdi hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe. Naon itu motor teh? Aing. Motor kan ya aing bujorek. Laporan aing buru-buru aing mah tukang OP. Si Gombel ya kudu dilapor ke tukang OP lah. Tuman gitu mah teh. Bas, motor teh ah. Aing hadean coba ya. Ada naon Lek? Nu nyaho pokona mah aing mung nyaho, ieu motor kudu hade weh. Siap Lek, tenang pokoknya tenang. Ka aing ka dieu deui. Lain ya. Aing Siap lu, siap Lek, siap. Nah, budak teh cenah. Bukan sih dia budak-budak juri. Biasa cok, si Alek mah kitu riweuh di mana? Masa sih lain? Masa sih naon sia burok? Teu nyambung sia mah. Sekali deh. Kasaan teh nepi-nepi aing mah Kang Ope. Kita di aing lompatan weh nya. Kok bisa kieu nya? Aing. Kang Ope jauh-jauh teuing mah atuh. Gusti. Gusti Agung. Cep. Orang tis kembulnya Oh, apa tuh? penumpang makarak menang saring hiji. Mang siang si menang penumpang? Enggak saya ngabdak SD deui. Itu pancataram sekolah iya, Wik. Heuh, cantaram Terus dibawa ke mana teh si SD? ka Pertal.
Pertal. He, pertal. Nah, si Pertal. Pertal pokoknya nama gitu nyerok pertal pokoknya nama ngaran nama. Pertal. Aing karek ada yang kayak Petral. Tuh aing karek beres weh. Rental meureun He, rental. Tadi ngebangus rental ke tuh. Lumayan, Cet. Kalian dong ge Cigo. Sabar aja gau teh. 25 les. 25 les. Heeh. Sabaraha 25 les teh naon? 25 les bukan nama. 25 les kan kadenge aing. Baraha sih teh? Salawe. Terus salawe baraha? Jigo. Aing pabeulit ieu tadi salawe ene jigo teh baraha duit? 25. Ngebangus tuh tadi atuh beli kos nyebutkeun keluarga toples wae sia mah. Terus ya duit tadi ka manakeun? Yo. 10.000 teh. Pakai beli bensin si onta. Terus? Terus 10.000 di daang di masih emak. Di warteg si emak. Terus goceng deui. Kemana goceng deui sia tah? Goceng deui teh pakai ka masjid. Dinaonkeun sia? Diasupkeun ka amal, kotak amal. Sia we. Kayak ini cuma lah. Oh iya si ini segitu mah hebat. Oke. Tanya barokah sih hidup sia. Yang segede-gedenya. Ampun aing mah. Tapi ngomong-ngomong si Dandang ke mana, Cet? Gedeng. Kali teh mah panumpang manehna. Heuh nya. Tapi ka mana nya? Heuh. Nyasar sih ga manehna nya. Bawa penumpang na jauh ka Wangun. Ka mah si Gobang. Koneng si Gobang. Salah euri meureun. Paduli teuing Saya naon, Cet? Naon? Naon? Udah gerik adahan cau ya. Mana? Si Ale geran itu. Heuh nya. Tilan-tilan. Siga kasieunan. Pas siga di budak monyet dak teh. Jauh Ore ka sukuna. aing kleglempang nagilik. Naonnya? Cilaka ieu mah. Tanya coba tanya ku saya tanya. Oh, dong can ka dieu sia mau ngaco tanya-tanya jauh banget. Sia. Balangsak meni nulungan aing mah. Oh, pan sia balangsakna di ditu meureun aing mah teh nyaho di dieu keur ngojek aing mah. Atuh sangga-sangga ke aing pujung saragag teh. Geus ya, loba omong. Ning antar ka imah Kang Ope aing. Bacot wae ah. Mat mur antar. Sarek nahan ka Kang Ope? Heuh teu nyaonya. Ampun kok sarariun kitu. Aing perlu pokona mah. Terus sarek minta antar ka Silawik. Heuh buru mah bocok. Brengsek. Zaman modern, legung nya. teh. Telepon atuh telepon. Heueuh aing poho-poho teuing atunya. Aing mah geus beak jalan, beak kebon, ku aing dirarad lumpat. Demi ka imah Kang Ope aing. Saking nyeri hatena aing. Uji lemak, makana aing rek manggihan Kang Ope. Buat laledug aing cangkeng nyeri, buat labu-labu cet. Poho-poho teuing aing ka HP. Nunya geus ngingetannya. Oh, siapa mun kos-kos. Nuhun. Kesubung sama. Ayo nomorna. Aya tuh. Telepon. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam, Lek. Punten, ngeganggu. Akang nguju di mana? Di bumi, Lek. Naon, Lek? Ya. Alek, anu direk diobrolkeun ka Akang. Ieu masalah hate, Kang. Kunaon hate teh kunaon? Aslina ieu mah serius. Ganti we mah teh hate ayam. Iya, Kang ieu mah serius lain banyol. Naon. Alek arek hutang kopi. Heeh. Kasih kopi waktu dibere, Kang. Aduh, Teh nyeri hatena. oke ku akan dibereskan lah ke sore. Ku akan diangkat. Oh. Nya tuh, Kang. Nya. Ya hatur nuhun, Kang. Nya. Ya assalamualaikum. Waalaikumsalam, Lek. Gombal. Geuna aing anak buah aing arek ngopi ulaheun ku sia. Gombal, keluar sia.
Aya naon Kang datang-datang adat-adatan. Geus Kang, badak lewat di mana?